gitu. Nya pugu euy kuring teh lamun jalma mah keur jangar bin rieut bin paluang bin sagala pokona nama. Sudah, teuing nuju ngamutan naon atuh Pak Guru teh? Oh deui nu dipikiran ku kuring maneng. Ukur barudak. Begini teh asal ulin balangor, hariwang kuring teh. Cacak karek budak SD, komodi lamun tingkat sakola leuwih tinggi, arek kumaha jadina bangsa urang teh. Nah kumaha kitu Pak Guru? Nah barudak teh geus wani ngalawan ka guru ayeuna mah. Geus lain ngalawan deui ieu. Barandalna kamari mangkukna si Restu kapanggih nonton orkes di Cikatomas. Padahal nyebat nama cenah gering tekuat ripuh tapi sah. Ya kamari di sekolah. Da kamari dogan kaca sekolah. Ubadogongna. Sudah naon eta teh Pak Guru? Berapa sula nama bukna diturundul eta budak. Geuleuh tuh da bebenyit sagede kitu. Hayang ngukut buk panjang. Pajarkeun nama lomeh loba nu naksir cenah. Teras aya kajanteuna naon deui Pak Guru? Yeuh anu aktual nama beberapa bulan kalewat eta barudak nyerang murid imah anyar. Kek. Nah sarada kamalinaan teuing. Naon cenah masalahna nepi ka kitu? Gara-gara nama ngaran bapana murid anyar Daniel. Alhamdulillah atuh ari kitu mah barudak teh jadi pahlawan. Apaan aparat oge geus teu metu neangan sakadang Tanial teh. Tanial teh amun anu korupsina kuring oge milu bunga. Palebah eta Tanial buburuna ge macul di Cikatomas. Oh, upami kitu mah leres atuh Pak Guru, barudak teh parah pisan. Upami papatah guru tos teu digugus sareng di ti rumah, hartosna guru teh tos icau komarana. Bisa jadi kitu, mangkaning eueuh nu dagangna komara mahnya. Aya oge popotongan kuring, komara blazing. Aya geuning hujan neng. Tewang di ditu geura nyariosna. Oh, tadi teh Pak Guru teh nyerioskeun komara blazengki. Atuh da Pak Guru nasar teh ngicaran bungkusan fotokopian. Jagana guru tadi samikeun sareng dagang. Kelanan. Nah, karena jualan buku, da kuring mah jualan buku teh jang diajar barudak, meh bisa diajar di mana? Da kuring mah jualan buku teh teu ngala untung. Apaan ti penerbitna aya diskon 25%? Geus gandeng atuh eta mah hitung-hitung ladang manggulkeun ti kantor kajero kelas. Atuh da silaing mah nyawang guru teh sisi negatifna hungkul. Cik atuh teu leuman sisi positifna. Tos Pak Guru teh kenging ambek-ambekan kitu teu sae eta teh. Na teu meunang lamun guru ngambek. Sireum oge ditincek-tincek teuing mah bakal nyocok. Mun abi oge ngartos, namun ieu mah wih kana perkara barudak bangor teh ya. Naon anu ngalantarankeun barudak ayeuna karitu peta teh? Loba bukan loba pisan. Cobi atuh salah sahiji alatan naon? Di nagara urang teh loba pisan kajadian huru-hara, perang, demonstrasi, tawuran, anarkis, pokoknya mah loba. Ingan atuh anak kitu mah kahartos. Tatagit kitu tah, di sisi lain hayangnya mah jaba kuring teh keur nyangareupan hiji murid anu super mah iwal, keur odob ka bida-bina, buruy odob teh tur kata toloyo. Geus 5 tahun, manehna ayo ngendog bae. Atuh bararau panginten. Lain ngendog kitu nu dimaksud kuring teh, ieu mah ngendog teh disawang tina konotasi hartosna tara naik kelas. Aya naon Mang Upan? Jiga nu diundang-undangan cik bae. Tiwas Pak Guru, tiwas. Tiwas dengan naon Mang Upan? Cik bener melewat teh. Kudu kana unsur 5W plus 1 hana. Wah, Kang Cau. Wer. Nu paling kulon Pak Guru. Bu, sama. Si Buruy. Wai. Beriangan Pak Guru. Wen, Ieu pisan Pak Guru. oh, bagaimana kumaha Mang? Tewasannya reos nage Pak Guru. Pokokna nama 17tahun.com. Lagi istilahin kuliah di jurnalistik, geus tangtu mah lulus teh. Sok caritakeun sing bener. Sumun kieu Pak Guru, Kang Cau nu paling kulon baros agami kieu. Ikutan nya eta teh.
Lumawi lo datang artis ya teh, coba tes ku Pak Guru, naon ieu teh? Apa nama kejadian dilantarkan loba film atau sinetron anu eksploitasi seksual? Komedi ayeuna aya istilah duet pai goyang jetam teh geuning. Tapi nah eta teh leres, jakibat kirana kemunculan si goyang jet pam. Bisa jadi eta salah sahijina, tapi kalintang teh adilna. Lamun ngadudu ukur ka hiji jalma, komedi nyebutkeun si manehna teu bermoral mah. Apaan Pak Guru anu nyarios moralitas mah? Itu geus saged. Heuh nya. Jerot deui nyarita filsafat teh, tapi ka mana bieu teh? Cuman tahun-tahunan saruku kieu teh, tos pergi ka mana dan pakna ka barudak. Si lain kalangannya deui. Apaan sidik pisan kasus ngaliangan tanggal cau teh minangka salah sahiji realistisna, you know. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Guris. Ae Bu Guru, kunaon misiga anu grogi kitu biasa we ulah nyerikeun teuing. Kieu Pak Guru, abi teh ruas abdi abdina, geuning barudak ayeuna mah tos kamanghinaan. Nya ku abdi nuju ngajar ka di sarurita. Keheul abdi teh, keheul pisan. Ari abdi ngambek ka digegeukeun kieu. Ibu Anis kalau lagi marah teh kana bahan geulis dan manis kitu cenah. Memang nyada Bu Alisma tetep geus rek dibawa ge. Komo kuring can boga si teu mah. Geuning Pak Guru teh teh binaan sareng barudak. Maka ibu calik di bali dieu. Mohon Bu, mangga. Ae ku poho, ampura pisan kalepasan bieu mah. Omat, ulah jangga peurinya. Mantap wae teh kudu diajar acting ngambek anu pikasieun. Sok geura asup kuliah ka STSI Bandung nyokot jurusan teater. Kumaha ari Pak Guru teh kalah ngalir gitu. Ieu kumaha masalah barudak. Si guru mah bieu oge geus wantun ngirim surat cinta sagala. Dulu eta kabina-bina teu nyata bebenyit cing ningali surat si beureum teh. Mangga ieu Pak Guru. Bu Alis, di matamu aku menemukan pancaran kedamaian. Dalam sikapmu aku menemukan telaga keteduhan. Akan kubangun istana cinta walau harus bertiang derita dan beratap air mata. Oh Bu Alis, sehitam telaga jalan yang harus kutempuh, semerah api derita yang harus kujalani. Namun seputih salju sayangku padamu. Oh Bu Alis, seandainya Menggas ya karek ngajar murid tau rek bogo. Pak, ae juragan. Islogut bawa kalakuan siga kitu teh. Salaku guru kuluna mere contoh anu hade ka sakabeh murid. Lain kalabogoan di kantor ka era pisan sakitu budak baru rengkiakan teh. Sanes juragan ieu Mas Sanes. Eta loba pisan alasanana. Pokona mah lamun rek bobogohan aya waktuna teh jeung tempatna anu leuwih merenah lain di kantor guru. Namun da ieu mah Deng lah sugan teh artis sungkul anu beuki cilok teh geuning guru oge kajadian cinta lokasi kalaka sah kala oge poe mangkukna nyebutkeun nyaah ka kuring teh. Oh, juragan kepala teh Timuruan. Pogo atuh kapan kuring teh geus paeu janji rek ungah ka balai nyungcung geus sapahit samanus singayonan ieu kahirupan. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, sabobot kebisan tengah manuk, teuing anak merakul. Aye, nanaonan dia budak dibawa ka dieu, apaan keur diajar lain? Apana abdi teh di piwarang nyanda kurang kali ieu ku Pak Guru. Laras eta teh juragan, margi kieu anu bogeun ka Bu Guru teh sanes sim kuring. Namun nyamurang kali ieu pisan, mangga wae ieu suratna ku juragan dibaca. Sumuhun kitu juragan, abdi mah bade permios deui bae we. Kumargi pamang ngaturkeun panemangan. Gimana? Nah, ya temang kali banget kepikiran sarua kieu. Sabae jang ieu mah pekerja sehari-hari. Nanu aya pagawean sapopoe teh. sok jika nu tapal bae nya abad ibi teh bari sawah. Oh gitu, kudu seberapa hektar ini teh sawah teh? Gane lah, kalau nanya anu sejen nya.
Atuh meureun lamun ibi boga sawah ngahetat teh moal ada buburukan lain. Ya arita masuk kemarin beli bae. Kamu dewek buka sawah hektar meureun kuring 30 bae. Naon kitu mang ari nu ngaranna babi banen teh? Itu geura aya ku kampungan pisan mah nyaweh ku arita apa fungsi babi banen acan. Naon kitu mah? Ari babi banen teh nyaeta mobil mewah nyaho. Oh, sanes babi banen atuh. Emang babi ben gitu. Cik atuh pilkada salah saeutik mah kaos jeung lain jeung dulur bae. Da urang maksud urang ge kadinya ieu. Geus ganeng atuh manehna. Haye we ngocoblok wae puguh we waktu teh geus burit ya. Jeung ka mana deui si Buruy can balik wae kieu? Nyaho teuing lah. Paling oge ngabluh heula, jangar urang memikirna ge. Nyawa budak teh nya bodoh, nya kebluk, nya hideung ge. Kan resepna teh abur-aburan we. Kan paling kan ngarian sinelina mah. Bukan gitu budak teh mang. Puguh tapi dapir aku ari kudu ditalian bacokorna mah. Eta ring community mah keur usum kampanye pasti eta bebenyit miluan pawe. Tapi kita ngayalusna oge dewek tukang balikan baju. Malah kamari dewek oge nginjem baju hanya kal tidak bisa terbang. Asik sok ngaco nyarita teh. Anggun mah warah boga bebenyit teh geura. Ya bener. Maksudna eureun bae lah sakolana. Kamur-amur biaya pang-pang nama era geus 5 kali itu naik kelas. Ari emang lepat pisan pamadegan kitu teh. Geus apal si Buruy teh bodoh, malah rek kita eureun sakolana. Atuh karunya yang bakal masa depan. Jauh ge teh sakola geus anger bisa hirup dina buburu ngangon mundur. Malah ada ngangon munding ge bejana geus kabeuli udah mah jeung televisi 2 in satengah. Kamu aji prosidium atau sekolah ge geuning anger pinter apake ku orang Jepang oge. Teman diajar lagi rajin atuh mang. Da loba maca buku. Sela atuh cenah macaan buku itu dewek budak dewek oge tina lemari loba pisan ngejauhkan warisan ti karuhun. Bener teu maneh. Bener eta teh ibi mah mata krieup ngabandungan barudak sakola zaman ayeuna mah kok cenah kudu sakola tapi ari iuranna mah teu eling-eling. Ah, begitu ibi. Apana di sakola leuwih luhur mah bayaran oge leuwih gede ayeuna ge. Saku bayaran sakola teh mani geus rupa-rupa pisan. Bayaran sakola ge mani sabulan teh 24 kali. Ke. Nah, bisa jadi 24 kali. Apana satahun teh ngan 12 bulan. Sia mah atuh kapan cek si Buruy ge setahun teh 24 bulan. Sakanya kuring mah bayaran teh ti mimiti Januari dugi ka Desember. Kapan hari bulan Muharram, Sapar, Mulud. Apaan acan kahitung eta mah? Gusti ieu mah kudu ditaluntik bayaran deui ieu ti sakola teh. Lomba pokona mah ti mimiti uang good morning, uang becrol, uang pakrol, nepi ka uang I love you nu kudu dibayar unggal poe. Yeuh ibi di sakola mana-mana ge eueuh nu ngaran babayaran kitu teh. Emang ibi ata apal artina good morning? Jeung pakrol jeung backroll. Nya teuing teu apal jeung tayang apal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan kumaha mah? Dah Bang, pangurung. Lamang. Sok mah acara li. Mangestu mang kumaha sabaikna di dieu calager. Sareng bawa juragan. Geus. Ukur lamun kitu nya lamun bajang. Aya juragan menawi aya kepergian naon? Saumbut. Pogo mang kuring ka dieu jeung Pak Guru teh bade ngabadamikeun budak mah si Buruy teh. Nya mah ieu teh markawit teh cai-cai acan. Oh nyi. Ieu sareng Pak Guru pangusirkeun rokok. Punten juragan mun aya cai tungku. Daya roti-roti acan ieu teh. Itu juragan masalah si Buruy teh. Mulai naik kelas itu. Justru budak mang teh ayeuna mah bade ditaekeun ngan aya hiji syarat. Kawis artos gitu. Aduh juragan nuju ke araya ya. Ke sanes perkawis artos mang, ampun paralun eta mah nyamina nyuap. Nya sakieu mang kuring ka dieu teh bade naroskeun budak mang anu nanda tangan proklamasi Terus ngan sakitu unggul bade naroskeun sakali deui anu nanda tangan proklamasi teh saha? alah cetek atuh nu kitu mah juragan. Kedahuutanan. Oh, atuh mang, kuring ayeuna mah mulang we, kelah ngantos urang nelpon Pak Guru, bisi kabar hujan. Ayo, bukan ieu teh. Atuh rame. Ah, kalau bade mulang. Punten bener di dia jaga kepala.
Harna si eta apaleun juragan di dieu. Tas biasa juragan di kampung mah. Upami ka sumpingan menak teh, ukur salembur. Menak-menak 70 sia, kuring mah ka dieu teh rek ngabudakeun ka perih ati jeung katam geura rasa. Hate nu diweujeut nepi ka cucuk jeung berage moal neurak ka sakujur awak. Har, kuring boga salah naon kitu? Entang seuneu kene-kene jadi inohong juragan teh si inget ke harita ngandeukeun janji-janji nu salangit. Bullshit juragan. Bibi, ieu teh juragan kepala. Apa kuring oge najak sa juragan suku tapi kuring momoal keung, kuring ukur keung ku Gusti masjid. Allahu Akbar. Kela ada Bibi, ulah segala jur nafsu jeung umbara-bara. Kalau hiji si Utun bisina naon? Antu ambil mereka betulnya arageng paguangan aduh ieu teh. Kurang jelas kumaha emang apa saya lagi apa si kuring teh budak kuring hadiah jeung juragan kepala malah hadiah na oge geus kaleuwihan teu kudu jelaskeun proses nama dasar oge geus apal nu penting ayeuna si kuning keur kabeuleuyeung geus 5 bulan ari nu gaduh pokalna raos-raos we galem-galem ka dieu ka itu. Astagfirullahaladzim, hawa tos anak itu mah juragan. Saya nama mending itu ka bae. Karunya kuring kawin mirang, perkawis Bu Alis, abdi ridho janten gentosna. Kahayangna siam. Ieu nama wayahna juragan kepala kudu milu jeung ibi ka KUA kebenaran ieu boga kauhan di ditu manehna kala diterima gawe jadi tukang ngawinkeun. Sabar heula Bi, da kuring mah teu acan ka budak ibi sok saksina ge langit jeung bumi. Itu gara kala mungkir deui. Nata apalah di kuring teh sobatan jeung kota ka gubernur. Ya ibi, ari ibi raha kitu papanggih jeung kuring da karek ayeuna papanggihna ge kapan? Ari kuring mah memang rumasa can ku si panggih, tapi salaki kuring mah harita teh mindeng bisa lamun sakalian keur dagang ulen di stasiun. Keke, nah itu jadi ke stasiun. Itu gara aya ku teh akan jalan kepala teh sok di stasiun. Nya manehna teh kepala stasiun sanajan ayeuna mah karek sadar meureunang juragan teh kepala copet atau kepala buaya di stasiun. Kuring malain kepala stasiun, kuring mah kepala sekolah. Tuh kan bener, mata kula sok paratu. Akhirnya juragan teh kudu ngaganti butut mau. Naon maksudna eta teh? Katempuan butut mau kan. Putan, atuh ari kitu mah ibi teh lepat nada agung jambar pangampunten pina sadaya kalepatan. Dana naon Bi? Atur nuhun ari kitu mah maklum atuh juragan ibi teh nuju baruung pisan sok we bayangkeun ku juragan budak ibi hiji-hijina menang musibah anu sasatna bewirang di kolot cetang. Juragan di ujung teh sudah kegelapan lumare juragan bahwa jangan ada ekornya. Pami ieu parantos kagungan garwa. Alisa bernama kuring teh. Geus ibi, mah kuring teh ka Cidaresep jeung nya anak pamicikan teh. Tah sugan we atuh asem di gunung uyah di laut. Kieu tuh ibi, kuring mah niat sejak ibadah. Walis nu geulis tur manis akan mendengarkan usaha anu ngepecap ini. Kanyahoan ayeuna masih emang teh kabung bulengan ku Bu Guru Alis. Make susurakan segala sirik mas sirik we bisa yang nyaho cinta itu anugerah. Maka berbahagialah. Anugerah teh cek Mang Upan, cek Bu Guru Alis mah eta teh musibah. Saya ka kuring, motong disebut si Upan urang Garut, lamun teu bisa merupakan hatina Bu Alis. Mang, untuk mendakan juragan kepala. Tadi mah angkat sareng Pak Guru. Tacan marulih deui kitu. Teu Rabu, teh acan Bu. Ari Mang Upan kunaon sigan pasti mak kitu. Bu Guru, Mang Upan teh. Cup si Kenca. Dupi-dupi nang Alis, Bu Alis tacan mulih. Apaan ieu abdi Mang? Mun maksud teh bade mulih. Sumuhun Mang. Wah, kumang. Alim sia disesalan ku istrina Mang Upan. Moalan tudun nyeselan ka abi mah. Nah habet kitu. Ibu bilih hoyong terang mah abi teh kapaksa engka ka iroh teh. Kapaksa kumaha Mang? Geuning ari di kampung masa nu joro-jorokeun. Pira kumang, kapan ayeuna mah tos gaduh putra sanes? Guru mang teh abot nyeroskeuna, balaka bae mangge diperkosa. Pira aku diperkosa dugi ka atos gaduh putra 2. Dabana ge 2 jirangan Ibu, mang teh kapaksa ngalayan anu jadi istri sanes bari peureum ge. Naon Mang anu bari peureum teh? Na, Nari Mang bogona ka 1. terus nama mang teh katarik ati kapentang asmara ku Pokoknya salah sih, hayo ngomong. damang nyai. Nah, udah teteh make jeung ajak sesalaman sagala rupa kaos nu lebaran we. Ari nyai perkara sesalaman batu kudu lebaran bae. Justru anu alus mah unggal papangi jeung sasaha oge kudu sesalaman.
Itu gerak kalau ceramah deh dasar laki nurus tunjung perem 70 sakit mani bolotot wae teh poe mangkukna kakada apal kuring oge pangna kuring boga kasih lain teh horeng didukunkeun ka Badinta. Sabar itu pahit, buahnya manis. Teu kajan manis buahna manis kuring mah. Hai naon ieu teh kalau parasia di dieu apan dilalajoanan ku batur. Aduh, hapunten juragan. Hapunten naon kamu teh geus nghianat cinta nyaho atuh da bangkawara pisan juragan. Geuning parasia teh di dieu teh dihajakeun nya ke di meunangan parasia teh parasia teh anu nyingkur. Aya geuning mang aya perlu naon? Kieu juragan, popengna mah mang sering bibi teh dijuk-juk jeung diteang teh. Pokok atuh mang ada nyarita mah ulah kurilingan wae. Kurilingan kumaha Pak Guru? Apanan emang teh tadi tau ge di dieu? Kuringan maksud kuring mah, kuringan mah tapok. Manggeus ayeuna mah tong ngawangkong wae sok kaluarkeun orayna. Orai mana juragan? Damang matanya orai. Manehna orai versus juragan mah orai metafor. Oh, metafora. Atuh lain ngabejaan teh tadi. Sok mang aya naon mantap jauh jungjung di teang. Juragan, saangkatna juragan sareng Pak Guru teh emang sareng bibi harita keneh langsung milarian Pak pun anak emang teh sanes maksud teh berkaditu berkadieu nya alhamdulillah we dogi ka pendakna nuju jeung cici ngaheroan. Tuluy kumaha mang? Langsung bae budak teh ditaros perkawis anu nadatangan proklamasi teh. Kumaha tah jawabanana? Kana we budak teh teu ngaku-ngaku sak juragan sakitu ku emang dicahcer digebugan ku gagang sapu oge. Kalah capek nyiksaannya. Juragan ku ibi geus digeleng eta cepilang ngarang aku udah kalah leuleus ka ibina. Lemah lunglai taya daya penguasa. Jadi kumaha mang? Jantan sanggam mamang mah rupina pun anak teh memang teu nada tangan naskah proklamasi namun teu kaupami si Atek atanapi si Akung mah da pun anak teh dalitna sareng budak da eta kamari oge si Akung mah kalibat kasus maling senal mangkuk si Atek jadi tersangka anu sok naongan kesiram di tampian. Ke ari budak mang ayeuna milu teu. Henteu juragan ngajak kumbang teh di talian. Ayo tuh kasadana orang cara dikene paling itu. Juragan kumbang teh di talian dina tihang manawian teh atuh engke meh ngaku. Dina teu ngaku lagi ngabejaan saha-saha juragan-juragan kepala teh Pak Guru, Bu Alis dan Mang Upan. Kunaon ieu budak ngadon di talian di tiang bendera ngalang kasih manusia eta teh. Nah, hari ini make dilepaskeun nyawa eta teh. Heup ulah katul-tuluyan nya ayeuna maregepkeun kuring ek nyarita terutama jeung maneh buruy anu nekenkeun naskah proklamasi teh aya liandung kami harita poe Jumat tanggal 17 Agustus 1845 Bung Komo sareng Pak Hatta ngawakilan sakuma boga Indonesia moklamasikan kemerdekaan Indonesia. Koma ulah nepi ka dipopohokeun ngara urang teh sawalasna inget mun aya kemerdekaan Indonesia teh ladang tina pajongan pinuh ku pengorbanan. Namun pahapunten juragan, palih dieu urang teh tiasa ngalepatkeun kieu bae ka masyarakat samodel Mang Amanta. Pangampunten mah da seueur pisan atuh sejarah anu di pahlawan masyarakat kieu aya anu di pahlawan. Pak Guru sareng Bu Guru mah telepat juragan abdi nu lepat mah rumaos mancagul sareng tarang Bandungan piuruk ti guru nu akhirna abdi tarang rek kelas bae. Geuning eling ayeuna masih lain teh. Hapunten Bapak mah ngawitan ayeuna mah abdi bade janji bade suhu diajar sareng nurut kana piuruk sepuh. Ngaluwihan pisan. Komo eta si Restu kamari mangkukna katingalikeun nonton orkes. Anjir. Kala-kala pohon. Ayo nang umpan. Tuas. Anjing. Kan si buru ieu jeung enggak. Waalaikumsalam. Sapait sama nus. Oh, saya sebagai band. Kan baby band. Salah. Waktu teh geus burit ya. Nah, atuh bebenyit. Yeuh, asik geus ngajar. Are
Busit juragan. Ya, mana terus. Gelak. Nyawa teh nama simpang teh. Kebun Anjing si anjing jabok. Oh, nah, dia nyingkur. Tempat nyingkur. Kalian kayak gitu. Yang lain para setan yang tempat nyingkur. Anjing. Juraga, ih, atuh. Juraga, kuya. Mangkupan. Ya. Tapi kaki tuh, nah. Nah, hari ini kalau dilepaskan Jawa teh. Os. Mereka kan Pangapunten juragan. Kalian si anjing. Alhamdulillah.